Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla Kala ulah kitu ulah kitu innaha innaha saestuna surat saestuna surat tazkiratun tazkiratun eta pepeling. eta pepeling. Di ayat 8 ya teh ngajelaskeun teh. Wa ammaman jeung anapun ari jalma jaa anu datang man ka anjeun yas'a barina lempang man wa huwa bari ari man yahsa eta sieun man ka Allah sieun ka Allah man paan ta maka ari anjeun anhu ti man talaha eta ngantep anjeun ari kajalma anu datang ka anjeun mentak kahadean gagancangan mentak kahadean ka anjeun teh kalah ngantep ari kajalma anu teu datang ka anjeun teh kalah ka madep. Beda madep jeung ngantep. Naon ari bedana madep jeung ngantep? Ari madep mah yang hareup, ari ngantep mah ngantep we dicuekeun. Tak ieu mah aya teh ningali kana hakikat. Janten memang ngajak kana agama Islam adalah kewajiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manungan bahwa Nabi teh ngajakan asup Islam ka genepan orang Quraisy. Bari eta nu genepan orang Quraisy teh bala leunghar, gegeden hungkul orang besar lah. Lain besar awakna genut. Bari eta nu genep urang teh henteu datang ka Nabi teh. Henteu mencari agama Islam nu genep urang teh. Ngeun Nabi sangat berharap ku lebet Islam nu genep urang eta Islam teh hayang jadi kuat lamun nu genep urang eta asup Islam. Maka Nabi teh serius dakwah ngajak asup Islam ka genep urang eta. Ketika Nabi serius dakwah ngajak asup Islam ka genepan urang eta tarojol jalmi anu lolong. Eta jalmi anu lolong teh geus puguh geus asup Islam, geus beragama Islam. Bari eta jalma anu lolong teh termasuk jalmi anu sieun ku Allah, khosyah, geus iman lah. Tuluy eta jalma anu lolong teh minta petunjuk atawa minta petuah, minta nasihat, minta ilmu ka Kangjeng Nabi nu lolong eta teh. Bari Kanjeng Nabi teh nuju naon? Nuju serius dakwah ngajak asup Islam ka genep urang eta. Tapi ketika datang eta jalmi anu lolong nu geus puguh iman ka Allah, nu geus puguh hayang ajaran Islam nu sabenerna, Nabi teh kalah kangantep ka eta jalmi lolong. Maka saur Allah dina ayat 11 kala Muhammad ulah kitu. Da geus puguh eta jalmi anu lolong teh hayang di papatahan ajaran Islam ku anjeun. Ari itu nu genep urang mah da can hayangeun teu datang ka anjeun teh nu genep urang mah, tapi anjeun nu datang ka nu genep urang itu. Tah ti saprak ayeuna mah Muhammad anjeun teh ulah ngantep ka eta jalmi anu lolong anu tos puguh hayangeun di papatahan ku ajaran agama Islam. Maka sabada lungsur ieu ayat surat Abasa Kangjeng Nabi teh can pernah atawa teu pernah deui camberut ka jalmi pakir salawasna sabada lungsur ieu ayat. Kartos kusadayana tah kitu.